Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Sunda. Pelajaran yang akan kita bahas yaitu ada di Pangajaran 2 tentang pengalaman anu matak nineng. Nah, sebelum Ibu Guru menjelaskan materi, coba kalian membaca doa terlebih dahulu ya, supaya kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmunya. Pengalaman anu matak nineng. Nyaeta pengalaman anu teu gampang kapopohokeun sarta jadi pengalaman nu matak nineng salawasna. Ya, jadi pengalaman yang membuat kita itu teringat terus, yaitu pengalaman matak nineng. Nah, pengalaman teh aya nu matak pikabungaheun ya. Pikabungaheun itu yang menyenangkan, ada yang pikasusaheun ya, atau ada yang pikasediheun pengalamannya. Nah, pasti di antara kalian ya, pasti pernah mengalami pengalaman yang membuat kalian senang sekali ya, pasti ada semuanya. Nah, sekarang ya kita akan membaca pengalaman yang ada di buku halaman 16 ya, tentang labuh tina sepeda. Nah, kira-kira ya, kalau labuh tina sepeda itu pengalaman yang bagaimana sih? Yang pikabungaheun atau yang menyenangkan ya? Pengalaman yang pikasediheun atau pengalaman yang pikasusaheun? Coba kira-kira yang mana? Nah, kalau labuh tina sepeda itu ya contoh pengalaman yang menyedihkan atau pikasediheun. Ayo kita baca sama-sama ya ceritanya tentang labuh tina sepeda. Geus jadi kebiasaan Danu sapopoe indit jeung balik ti sakola sok make sepeda. Jadi nih, Danu itu kalau mau berangkat ya, lamun indit ka mana wae Danu make sepeda teh. Nah, Danu berangkat itu menggunakan sepeda itu kalau indit jeung balik sakola ya, sok memakai sepeda. Danu geus pinter make sepeda. Ti mimiti naik ke kelas 2. Danu geus diajar indit ka sakola sorangan make sepeda. Nah, jadi ti iraha sih Danu mimiti bisa naik sepeda? Nah, Danu bisa mimiti naik sepeda itu pas dia kelas 2 ya. Jadi si Danu itu pas kelas 2 dia sudah bisa make sepeda. Hiji poe Danu balik ti sakola naik sepeda rurusuhan. Danu hayang buru-buru tepi ka imah rek ngaganti baju tuluy rek balik deui ka sakola. Poe eta klub main bal sakola Danu rek miluan pertandingan. Nah, kenapa sih ya si Danu itu naik sepedanya terburu-buru atau rurusuhan? Naon sebabna? Nah, sebab ya si Danu teh hayang buru-buru tepi ka imah rek ngaganti baju tuluy rek balik deui ka sakola. Sabab klub main bal sakola Danu miluan pertandingan. Nah, jadi itu alasan Danu naik sepeda itu terburu-buru ya. Nah, lantaran rusuh, Danu ngabose sapedahna leuwih tarik bari kurang merhatikeun jalan. Nah, jadi pas kejadian itu bagaimana sih Danu ngajalankeun sapedahna? Nah, jadi Danu ngabose sapedahna leuwih tarik bari kurang merhatikeun jalan ya. Naon anu ngalantarankeun sapeda Danu ti guling? Nah, ada lagi nih di bacaannya. Teu kanyahoan aya batu rada gede nu teu kasingkahan tepi ka kageleng ku ban hareupna. Sapedahna Danu ti guling, Danu labuh sukuna ti palitek. Danu muring geus nahan ka nyeri. Nah, jadi itu ya sebabnya
sepeda Danu itu terguling ya, atau jatuh si Danunya. Sebab ada apa? Aya batu rada gede nu teu kasingkahan tepi kageleng kuban hareupna. Nah, itulah sebabnya ya. Nah, untung harita loba babaturan Danu nu sarua balik ti sakola. Danu ditulungan ku Soleh jeung Maman. Nah, jadi yang nulungan atau yang membantu Danu ketika jatuh itu adalah Soleh jeung Maman ya, yang membantu Danu. Nah, kemudian duanana nyangkeh Danu tuluy nganterkeun ka imahna Danu. Sapedahna dituntun ku Salman lantaran rusak, henteu bisa ditumpakan. Danu kasieun teuing tinggaleun, malah cilaka sarta terjadi miluan main bal. Saha tadi teh anu nyangkeh Danu ya, Maman jeung duanana nyangkeh Danu atau apa sih, menolong Danu itu ya si Soleh dan Maman ya. Jadi dua-duanya, Soleh dan Maman. Nah, kemudian kan kenapa sih sepeda Danu tadi dituntun segala? Karena ya, nah sepedanya itu dituntun ku Salman karena rusak atau lantaran rusak henteu bisa ditumpakan. Jadi sepedanya dituntun ya. Eta kajadian jadi pengalaman nu teu bisa kapopohokeun nu ku Danu. Malah ku babaturan nu narulunganana, Danu janji dina hatena pi kahareupeun manehna rek leuwih ati-ati. Pangalaman labuh tina sapeda kawilang loba ngarugikeun ka dirina. Nah, itu cerita tentang labuh tina sepeda atau pengalaman yang menyedihkan ya. Nah, mungkin itu saja ceritanya anak-anak. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan ya. Ini kan ada pertanyaan nih sampai J ya. Coba sekarang kalian jawab pertanyaannya ya dari cerita yang sudah Bu Guru bacakan. Nah, jawabannya juga ya ada di dalam penjelasan-penjelasan tadi. Jadi kalian harus mendengarkannya dengan seksama ya. Kalau masih ada yang belum difahami, boleh kalian tanyakan ya. Mungkin itu saja untuk tugas hari ini ya. Untuk tugas hari ini, selamat belajar, selamat mengerjakan. Kalau masih ada yang belum difahami, silahkan tanyakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.